Gimana sih deng? Tuh ben saya malam minggu kayak mah aing. Biasanya kan saya langsung ngaber tah kamana teuing. Teuing nganjang teuing kamana lah aing cek barudak sih nganjang sih ada sia mau tiap malam minggu diperhatikan aku aing wae. Aing nu ngomong saya sok nganjang ka mana? Ke Pabuaran lah, ka Bongas, ka Jengkol, salut deh aing ka Siadeng dina ieu nama dina lalampahan nama. Coba tuh ajak-ajak aing deung sia mah. Jeung babaturan teh kumaha sih? Pan aing ge hayang ngarasaan malam minggu eueuh di imah deung sia mah kumaha sih? Ngomong-ngomong sia ka imah aing aya naon ye? Sia lamun geus ka imah hiji hayang ngopi, dua ngajakan curhat. Ayo sia. Pasti eta mah aing geus yakin 100%. Lain kitu gu. Tebakan sia emang bener ka dia aing rek curhat sebenarnya mah. Aing keur gabut ieu nya teh sia gu. Menya cowok sekece aing, sekeren aing, seganteng aing diputuskeun ku ngaranna awewe. Teu asup di akal aing mah gu. Aing kurang naon coba eta ka budak awewe. Aing geus toh-tohan gu, sia bayangkeun manehna hayang meuli obat ketek dibelikeun ku aing. Manehna hayang meuli parfum Joker dibelikeun ku aing. Terus manehna hayang nonton konser ieu konser Lesti teh Lesti tah. Ayo ku aing dituturkeun. Ma nya geus seueuh beuteung aing diputuskeun. Konyol kan eta awewe. Aduh gu sedih aing sebenarnya mah ieu lamun dicaritakeun mah. Ayo kopina gu ngomong-ngomong. Kece. Aduh ideng kece cenah. Beungeut kos kastrol kobong oge kece cenah. Mantak mah sia eta ulah belagu. Lamun keur senang ajak-ajak aing, bawa aing. Insyaallah deh lamun sia ulin jeung aing mah aman, sentosa, tentrem, bahagia. Bila perlu ku aing kolot, nah ku sia dipurulukan, dibumbuan ku aing jeung sia. Ayeuna mah lebok ku sia tah, sia diputuskeun ku bukin sia. Sia deung kedeung aing ieu heula, meuli heula kopina. Ayeuna mah aing teu boga stok kopina ge. Sia mah ka imah ngarudetkeun aing doang hideung sia konyol sia hideung aduh dasar hideung sia hideung lang sia kalah nyungsirikeun aing dina bantuan aing mikir kalah disengsirikeun hese blow on sia gagu kitu tah loba teuing ngajomblo mah jadi teu nyaho arti sebuah keputusan, arti sebuah diputuskeun. Sia gagu sia. Engke ku aing sia diajak ke aing boga channel deui nu anyar ieu gampang bagi aing mah. Yang penting mah aing sia gira meuli kopi buru aing riut geus teu kabawa yang geus teu kawawa ieu aing hayang ngopi. Ya gara-gara si ontohod eta tah sah si ngaranna aing geus poho lah. Sia konyol sia nyungsirikeun aing sia. Disekian ku aing sia gagu. Aduh, aing untung aya sia gu aing bisa rada kahibur saeutik mah ieu. Tepati inget teuing lah kasih eta tah The X. Boy, peace. Jangan ngambek gitu, boy. Saya lamun keur ngambek gitu imut nya teu. Kos bayi badak. Yowis, aneh berangkat dulu ya ke warung. Aneh mau beli kopai buat lo, bro. Oke, bro. Gua jalan dulu ya. Lu nikmati aja. Sekarang lu jadi anggota baru ya. Jomblo forever, every day, every time, every month, every year. Oke bro, hati-hati di jalan ya bro. Terima kasih bro udah dengerin curhat gua.